Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorabacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian kadua. Ieu yasana Bapak Tholib. Satu acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina hatena mah neng mintar sih kageteun ka budak nu keur dipangku teh. Hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan. Panon poe geus bray-brayan nyaangan pancabuana nya kitu deui di sakuriling eta tempat geus caang maju ka beurang. Ayeuna mah neng mintar sih bisa nyidikeun ka budak nu keur nangkod ka biimik teh. Hiji budak lalaki kasepna keur kulitna bodas bersih dikira umur 3 tahun, buukna hidung aya sari-sari galing, beungeutna buleud panonna cureuleuh cekas. Budak cengkatina tak-tak biimik ngareret ka neng mintar sih nu keur neuteup naksir manehna. Belengeh budak teh seuri manis pisan, terus gigisi kana panonna. Ku neng mintar sih budak direbut tina pangkuan biimik. Neng mintar sih ngarasa asih jeung deudeuh ka eta budak ditatangkep bari celengok dicium, cacak eta budak masih keneh pinuh ku dahdir urut sare. Neng mintar sih henteu geuleuheun. Budak dipangku dibawa ka jero imah ari Mang Uju jeung biimik mah diantep bae keur nurun-nurunkeun barang jeung parabot. Corogan neng mintar sih nu kakarajol ti cai kageteun ningali istrina mamangku budak lalaki. Pok bae nanyakeun ka bojona, "Budak saha eta teh?" "Apan budak abdi Kang Adang, beunang ngadamel tadi wengi." Neng mintar sih ngabanyolan ka carogena, ngadilak bari imut narik asih ka caroge. Ari taeun teh. Carogena nyamperkeun ka neng mintar sih ngadeuketan bari nyidikeun ka eta budak nu keur dipangku. "Kasepnya Kang Adang, jiga bapana bae, henteu jauh ti rupi Kang Adang." Budak ku Adang diusapan sirahna bari ditoel pipina suwandi nu amis budi. Di imahna oge eta budak teh loba anu resep jeung pikalucueun. Ngareret ka Adang bari belenyeh seuri terus nyusup kana dada neng mintar sih. Mang Uju jeung biimik geus beres nurun-nurunkeun barangna tina keretek. Kudana geus dikaistalkeun, keretekna geus diabuskeun kana tempatna. Mang Uju terus abus ka jero imah bebeja ka dununganana. Henteu kungsi ditanya deui Mang Uju nyaritakeun lalakonna ti mimiti mawaan barang ti bumi dununganana tug nepi ka kapihapean budak anu ngungsi jeung dumadakan poho ka anu mihapena. Nya kitu deui anu mihapena oge pohoeun duka kamarana inditna. Kitu ceuk Mang Uju bari nutupkeun caritana. Leungiteun budak merenya Mang Uju indung bapana. "Oh, tangtos bae kituna teh, mau lepat deui." "Ari geus kudu kumaha nya?" "Duka abdi mah henteu langkung cep Adang bae," ceuk Mang Uju. "Da emutan abdi mah henteu lepat-lepat teuing, mung eta bae bet hilap saking dumadak." "Nya, mun arek diaringeteun indung bapana atuh harita teh. Sumuhun, saleresna pisan." Ari Adang jeung mintar sih teh urang Bandung.
ari ti Bandungna di Cihapit. Anak Haji Mansur jelema beunghar lega sawahna loba imah sawaanana geus puguh di Bandung. Di soreang oge lega pisan sawahna teh. Malah kasoreang oge ngungsina teh sasatna mah nyamperkeun raja kayana nyampak imah nyampak sawah. Ari rumah tanggana geus aya 5 tahunna runtut rawut repeh rapih henteu aya kuciwana da puguh pada jelema aya ti istri ti pamegatna oge ari didamelna di kantor residen tadi mah nya sanggeus Walanda nyerah ka Jepang adang liren tina didamelna teras tani jeung dagang bae kitu oge dah henteu prak sorangan nu digarawe mah wilayat jeung bujangna bae. Sepuhna ngan kantun ibuna adang teh teu seueur sadarekna Haji Mansur putrana ngan hiji-hijina pamegatna mah ngan aya rakana istri hiji anu parantos lami dicanda ku carogena ka Sukabumi. Sakitu geus lamina teh rumah tanggana adang acan dipercanten kagungan putra keneh bae nu matak atoh bae nu aya manggih budak teh malah aya emutan namun panggih jeung kolotna budak teh oge arek dipenta bae sakalian arek nurut nyaah basana teh. Mang Uju saban nambangan bari ngadadengekeun sugan aya pangungsi anu leungiteun budak tapi henteu aya beja-bejana acan. Nyati waktu harita mah Suwandi tetep bae diurus ku adang di aku anak malah ngan ngaran anu diganti teh dumeh budakna ditanya ngaran henteu nyahoeun ngaran sorangan da tadina oge ku kolotna sok disebut Cacep bae. Aduh aya Mang Cacep cenah ya pamirsa. Atuh waktu pada nanya oge ngakuna teh Cacep Wan cenah nya dibere ngaran ku adang kalawan disatujuan ku mintar sih ngaranna diteruskeun Cacep Muhyan. Aduh suganta Cacep gorobace pamirsa. Ngarah deukeut ka ngaran ngukutna adang Muhyi malah sok diserebut oge Cep Mumuh adang teh. Kaayaan beuki genting bae Belanda kekeh hayang ngajajah deui ka bangsa Indonesia. Sabalikna bangsa Indonesia geus sadar geus gilig pikiranna kajen leungit bangsa jeung nagarana Indonesia tibatan dijadikeun jajahan ku bangsa deungeun. Geus bosen ngadenge kecap inlander ti bangsa asing atawa basa sinyoh kolot anu disebut Indonesia Netherlands. Para pemuda nak moal galider moal arek mupus jangjina sakali merdeka tetap merdeka hanya mengenal kata merdeka atau mati. Kitu semboyan pemuda waktu harita pemuda angkatan 45. Kitu deui kaum kolotna kaum wanitana rame-rame ngararungsi milih gaplek jeung oyek tibatan lemah cai jeung bangsa ditukerkeun kana roti jeung kiju atawa kornet. Belanda ngababi buta tentara nikah henteu wanieun terang-terangan ngalawan pemuda lamun teu aya bantuan ti tentara sekutu. Maranehna nembakan ti kajauhan ku Canon atawa howitzer henteu pilih bulu kamana bae menerna aya ka pasar aya ka kampung anu loba rakyat nu loba awewe jeung barudak. Tapi pangeran nang tayungan ka umatna ka bangsa Indonesia nu hayang merdeka. Sanajan pelor ting beledug ting geleger tapi korban mah henteu sabaraha. Sabalikna pelor ti pihak urang ti pemuda nungan ukur pupuluhan senjata dorlok istilah harita mah nu biasana di mana tas ngabedil kudu dicolok lantaran patromna macet. Loba bebeunanganana. Rumah sakit militer Belanda pinuh ku anu luka-luka jeung pandu di Kerkop Cicendo. Tempat kuburan Belanda pinuh kuno ngubur. Di jalan Taman Sari Balubur sisi-sisi jalan pinuh ku kuburan malah dina tutunggulna make tanda salib topi wajah Belanda ngagarantung tanda kuburan anyar wungkul waktu harita. Ayeuna mah geus rata deui jadi jalan biasa. Kaayaan pengungsi waktu harita mimiti ngabuktikeun jangjina mimiti sagala kurang dalaharna dapon manggih bae bakalna nungtut beak pakaian nungtutan disepan nu alusna ditukurkeun jeung beas atawa jeung sampo nu buruk dipake geus loba nu pinuh ku tambal tapi henteu araleun dasararea sangsara oge asal bisa merdeka embung dijajah deui.
Tawanan-tawanan tentara Jepang ku pemuda dikumpulkan di daerah Banjaran, sanggup para pemuda ngajamin jeung ngatur pikeun masrahkeun sorangan ka sekutu. Tapi Belanda henteu narima kana eta putusan. Walanda geus ngahantem ku tembakan kenona supaya TRI jeung para barisan pemuda mundur. Kapal capungna geus ngintei dibarengan ku kapal Mustang. Pemburuna ngebedilan ti awang-awang ngutah-ngutahkeun pelor tina bedil mesina. Rakyat paburiak nu ngungsi terus arindit deui, aya nu ka Arjasari, aya nu ka Pangalengan, aya oge anu terus ka Ciwidey. Katambahan ku pangungsi anyar ti saban tempat nu kaungsian. Para sidi oge geus indit ti Banjaran jeung Ibu Rohana. Tati ngais budak orok awewe keur lempang di jalan kontrak Arjasari. Ibu Rohana ngelek buntelan detik tati bari ngajingjing ari para sidi nanggung tolombong dieusi betrak-betruk jeung bubututan lempangna siga nu geus capeun pisan. Maksudna arek ngajugjug ka Garduh Ciparai. Sugan tepi ka Majalaya arek ngajugjug ka kolot minantuna anu jadi juru tulis di Kawadanaan. Tapi ka Ciparai para sidi geus meunang pamatuhan dipernahkeun dina sisi gudang anu beunghar urut nyimpen delman. Ari beurang sok dagang peuyeum di sisi jalan Ibu Rohana oge ayeuna mah sok buburuhun, sok buburuh nutu ngarambet sagala. Neng tati mah sok sagawe-gawe dinu boga imah ngabantu-bantu di dapur. Maksudna arek ka Majalaya acan jung keneh bae pikirna boga rasa era pedah geus ruksak paparabotan jeung pakean nu bener mah geus meh beak. Anu masih keneh aya teh ngan barang nu rikip bae perhiasan nu dikekentil dina cepuk acan dijual teh. Lamun urang waktu tadi wawuh ka para sidi di Bandung tangtu pangling panggih di Ciparai harita sabab ngan ukur sababaraha bulan oge para sidi kacida robahna. Urut bersih teh jadi kucal pisan atuh da sagala kaluman kacai barang dahar jeung sare teh estu matak aral ari nu henteu biasa mah. Komo para sidi sahanteuna da kasebut jelema jajar pasar boga pangsiun boga imah sewaan di Pasir Kalikina teh malah bejana boga sawah di Sukasari saeutik-eutik bae mah. Sedang harita make nanggung peuyeum sagala ngadon andekak di sisi jalan kapanasan kaibunan buukna geus barodas ayeuna mah. Ibu Rohana geus kasida pisan robahna harita teh geus jadi nini-nini da henteu tuman atuh nutu atawa ngarambet teh. Ari harita kapaksa estu mata kuatir pisan ningalina lamun harita kituna teh henteu loba batur mah. Di unggal wates demarkasi pertempuran beki rame bae meh unggal poe henteu aya lowongna di dayeuh kolot, di Cilampeni, di Cilungcat jeung di Gajah. Di Bandung belah kidul di dayeuh kolot pangpangna pemuda rada oge kawalahan bubuhan walana jeung Jepang boga benteng tohaga pisan. Nyaeta nu sok disarebut dengki ku basa Jepang mah atawa tempat listrik meureun mun Sundana teh. Sajabana ku manehna dipake benteng osok dipake gudang mesiu pelor-pelor jeung bom-bom di dinya ayana. Nya harita para pemuda malikir kumaha akalna sangkan aya dina kamenangan enggoning berjuangna. Nya diputuskeun kudu aya nu wani berjibaku nyaeta aya nu berani mati ngancurkeun eta benteng. Di antarana para pemuda nu berjibaku teh nyaeta Muhammad Toha ti barisan BBRI jeung Muhammad Ramdan ti Hizbullah. Gelegerna Denki nu ancur lebur ku wawanena eta pemuda nu berjibaku kadenge ka sakuriling Bandung beja nerekab ka mana-mana. Di Lebaran Caekek jeung Ciparai di tempat nu rada deukeut ka dayeuh kolot mah kuseahna sora mesiu nu ting borobot jeung ting beldug sora bom pating geleger teh estu gempeur pisan. Para pangungsi ngaralut malundur deui maju kawetan nu dituju Majalaya, Cicalengka jeung Sumedang geus pinuh deui ku pangungsi. Ari pangungsi nu ti soreang mah terus ngaridul ka Ciwidey malah aya nu terus ka kontrak-kontrak Indragiri, Salembra jeung Santosa.
Adang Muhyi nu aya di Cibayonna galumbira jeung istrina Neng Mintarsih keur jalan-jalan di hareupeun bumina bari nungtun budak lalaki keur meujeuhna pikaresepeun pisan. Sanajan keur usum murid dina zaman ngungsi ari dikeur jelema aya mah beda pisan kaayaanana teh. Saperti Neng Mintarsih jeung Adang batur mah waktu harita teh boro-boro jalan-jalan bari ngaginding nu aya oge kalah dijualan. Cep Muhyan beunang makean baju matros weuteuh sapatuna oge anyar keneh pisan estu matak pikaresepeun. Ditungtun ku Neng Mintarsih urang Cibayonna moal aya nu nyangka yen eta teh budak pangungsi nu leungit tapi nyarangka putra Cep Adang bae. Nya kitu deui budakna teu asa-asa saperti ka ibu ramana bae bari suraseuri loba pamolah ngangenyang panangan Neng Mintarsih beri ajret-ajretan matak lucu pisan. Hanjakal henteulanna kaayaan harita teh gancang pisan robahna. Abong zaman revolusi mawa korban lain lumayan. Jiwa jeung dunya berana dipaket tumbal nagara tumbal lemah cai jeung bangsana nu kacida pisan mahalna moal kaitung piharagaeunana. Ribuan jiwa pemuda anu galugur ratusan ribu rakyat awewe lalaki jeung budak anu katalang sara ieu kabeh jadi tumbal pemeuli kamerdekaan. Walanda anu pelit ngulur waktu ku akal rundingan deui-deui berunding padahal manehna nunggu waktu datangna bantuan ti nagarana. Nunggu tentara kerajaan nu disebut divisi 7 Desember nu tohaga senjatana lengkap alat-alat modern jeung dibantu ku angkatan udarana. Tentara sekutu ngoperalih ka kawasaanana. Alesanana lain arek numpes bangsa Indonesia nu hayang merdeka tapi arek numpes kaum ekstremis, kaum pengacau atawa pemberontak. Sanggeusna Walanda ngerasa kuat serta geus datang bantuan ti nagarana kalawan dibantu ku tentara sekutu. Walanda ngerahkeun kakuatan angkatan perangna di lautan, di daratan, dibantu ku angkatan udarana. Saban sektor pertahanan digempur di saban kota nu galede di Bandung oge henteu tinggalun. Pertahanan TNI bobol nya kitu deui kabeh lapisan barisan rakyat bedah. Walanda ngagunakeun sagala rupa senjata nu modern ti pihak Republik mah nu digunakeun ngan ukur senjata urut Jepang. Aya hiji dua senjata modern beunang ngarampas. Tapi kekuatan semangat ngelewihan ti segala rupa kekuatan senjata. TNI yang barisan rakyat nunggus dilebur jadi resimen tentara perjuangan mundur ka gunung-gunung ngatur siasat gerilya. Karugian karandapan ku pihak Walanda loba korban tentara Walanda jeung senjata nu karampas. Ku ayana ieu kajadian Walanda ngababi buta henteu sirikna unggal kampung desa jeung pasar-pasar di hujanan pelor tina kapal udara. Banjaran, Soreang, Ciparai jeung Majalaya ditereg-teg ku kenan. Pasar Cicalengka dibom. Saban perkebunan di hujanan pelor matriliur tina kapal pemburu jeung diboman terus-terusan. Wawanen jeung kekuatan semangat para pejuang bangsa Indonesia katut rakyatna geus jadi catur ka sakuliah dunya nimbulkeun resolusi ti unggal bangsa supaya diajakeun perundingan. Adang Muhyi jeung istrina oge henteu tinggalun ku bedahna soreang tina penjagaan para pemuda geus indit ninggalkeun imah katut sagala rupa kakayaanana di Cibayonna. Paparobotan nu beunang dibawa mah kabeh dibawa mundur ka pangungsian diangkut kana roda ka Pangalengan bareng jeung sakabeh para wilayatna. Diimik ngais Asep Muhyan putra kukutna Adang Muhyi. Ngungsina terus-terusan nepi ka ngaliwatan gunung-gunung anu mager Bandung di sabelah kidul. Nya turun ka Cikajang di daerah Garut. Sanajan tadina Adang Muhyi jeung Neng Mintarsih jelema beunghar oge tapi dah teu kabawa kabeh atuh kakayaanana teh malah nu dibawa oge nungtut taringgaleun sabab indit saban ninggalkeun barang atau nepi ka cikandangna teh
sarua bae jeung anu teu boga geus meh beak malah beak kadahareun-dahareunana. Nya saterusna mah perah bae jeung sararea pada salangsara harita mah. Malah aya leuwihna ari nu tadina jelema aya mah tetuman acan biasa sangsara henteu biasa lempang jauh. Sajabana ti susah dahareun teh jadi robah kana salirana Adang Muhyi jeung Neng Mintarsih mah dumadakan jadi ririwit sering pisan teu damang. Atuh ayeuna mah moyan oge henteu pati kaurus sakapeung sok ku biimik diasuhna, tapi ari sapopoe mah nya sok ulin sorangan bae. Da biimikna oge ayeuna mah aya urusan ongkoh, manehna oge boga anak. Mang Ujuna mindeng indit-inditan jeung Adang dialajar jual meuli ka kota, tapi nu puguh mah loba ngajual barang-barang nu aya bae. Beunangna mawa ti lembur tea. Tibatan meuli mah nu puguh mah dipake nyocokan keur keperluan sapopoe bae. Asup kana paribasa sanajan gunung ari ditugaran saban poe mah moal burung rata, nya kitu deui barang-barang Adang nungan ukur ka bawa sawareh dijualan dipake keperluan dahar saban poe atuh lila-lila mah meh beak. Pakaian nu aralusna mah geus bersih emas-emasan kari nu dipake ku pamajikanana wungkul nu masih keneh napel teh. Dina hiji waktu Adang jeung Mang Uju balik ti panyambaan sadatangna ka imah terus bae baradami. Maksudna hayang pindah ka Garut sugan bisa bari usaha ari di kota mah nya harita bring bae atuh sararea arindit ka Garut mengpeung aya keneh jualeun ping modaleunana mah. Kulantaran Cikajang ka Garut teh lain nalampahan deket ari ku Leumpang mah. Komo kuno henteu tuman boro-boro bari barang bawa mawa awak ngungkul oge geus ripuh. Nya kapaksa dari Dutea Muhyan mah dititipkeun bae di Cikajang di pada-pada pangungsi dah ari dina Leumpang mah moal pikuhateun. Dipihapekeun ka hiji awewe rarandaan geus rada kolot ari ieu mah geus biasa sungkrak singkruk gawe ripuh di dinya teh henteu tumamu. Dagang dahareun tina sampo atawa tina aci nya rupa-rupa dagangna teh tempo-tempo mah aya lauk asinna naon. Geus 2 tahun leuwih Muhyan pisahna ti indung bapana teges. Jadi nincak umur 5 tahun leuwih harita manehna teh. Ayeuna manehna kapaksa milu jeung Ma Acah saban poe sok dibabawa. Geus bisa Muhyan mangmawakeun jingjingan anu hampang mah. Sanajan pakaianana kucel manehna teh tapi ari awakna mah sehat geus kuat leumpang jauh sakumaha biasa barudak nu sejen nu hirup di gunung. Ma Acah oge ti Bandung manehna nganjerekna di Bandungna di alona di Regol ngabantuan dagang di pasar kebon kalapa. Bubuhan teu bogaeun salaki jeung teu bogaeun anak sajabana kitu teh manehna masok loba nu nitah kana barang gawe nu kasar. Boh nyeuseum boh nutu sasat jadi purah-purah bubuhan ka jelema leuleus awak jeung loba nu miconggah da ari keur leutikna mah. Ma Acah teh memang ti Cikajang, anak pagawe perkebunan, anak pagawe kontrak ari baheulana mah diserebutna teh. Kungsi boga salaki ka tukang dagang di Bayongbong ngan teu pareng boga anak sanggeus pisah jeung salakina terus ngumbara ka Bandung nya cicing di kapi alona di Regol tea. Kulantaran waktu harita jelema pada budal ngarungsi manehna kapaksa balik ka Cikajang dah ari ngahaja mah moal da puguh di Cikajangna oge geus teu boga baraya indung bapana geus teu araya di kieuna ari asal muasalna mah jinisna oge henteu terangeun urang mana-mana nama. Duka mana nu leuwih nyaah Neng Mintarsih atawa Ma Acah ka Muhyan teh tapi ari budakna mah jigana bet rada laleb ka Ma Acah mi indungna teh berang peuting tara pisah da ongkoh keur bareng jeung Neng Mintarsih mah berang peuting na teh sok jeung biimik bae. Sedang biimik pilaku kudu cul anak sorangan sanajan ka anak dunungan komo deui biimikna oge nyahoon Muhyan mah budak timu budak kukutan lain anak dunungan pituin. Kocapkeun pamiarsa para sidi jeung ibu anak oge henteu kaur tetep di pangungsianana teh pindah jeung pindah-pindah pagaweanana teh.
geus henteu bari saeun usaha ngan hadena ibu anahna jeung tati sanajan ridu ku budak sok ngabantu di dapur tentara. Atuh ari saomprengeun mah sok mareunang sore isuk oge. Tapi henteu tetep kituna teh ngan ganti-ganti bae tentarana oge milu ka ditu milu ka dieu digawena teh saban aya nu ngaplus bae. Harita manehna geus aya di Cicalengka. Takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar kersaning nu maha kawasa. Para sidi nu teu kuateun ku katalangsara awakna beuki ruksak bae. Nya tungtung nama brek bae gering ripuh. Dina hiji sore tati jeung ibu Rohana karek balik ti markas ngabantu-bantu barang gawe di dapur ngajingjing rantang angeun. Bari ngelek boboko buntung deui si sangu saja jalan bari ngobrol. Budakna dina gandongan tati diais ku samping anu geus belel. Ibu Rohana nyarita ka minantuna, "Na iraha nya tati urang bisa ka Bandung deui. Geus kesel jeung bosen ibu malah kikian teh." "Nya atuh wayahna bae ibu. Da sadayana sanes urang bae. Ngan ari abdi mah eta ku Kang Herman. Nah aya keneh kitu atawa geus maot." Tati nyaritana kitu teh bari carinak-dak ngembeng ku Cipanon. "Nah ari abdi sok inget bae ka Suwandi. Nah nya kitu jeung akina atawa henteu pendak kitu ku anda eta budak teh ti tukang keretek." Tati ngomongna sigana nya ka dirina. Ibu Anah henteu nembalan ka minantuna da manehna oge henteu aya bedana ingeteun ka anakna ka Suherman, ingat ka incuna ka Suwandi anu leungit. Hatena ti isuk keneh ting seredet ting sareblak ratug bae kawas aya pirasat arek manggih pi nalangsaeun. Sajeroning lempang teh pikiranna mah pinuh ku rupa-rupa pikasediheun, rupa-rupa pikasalempangeun da puguh ningal para sidi geus sakitu ripuhna. Tadi isuk-isuk geus ditinggalkeun di panganjrekan teh eueuh nu maturan nu boga imahna subuh keneh oge geus indit ngoyos bako ka gunung keur mah imah nu dicicingan teh nenggang jauh ka tetangga tambah jelema henteu boga. Nu bogana oge kasabna awewe lalaki teh ngan ukur tina buburuh macul jeung ngored kakapeungan ngalasuluh ka leuweung. Datang ka panganjrekan nu boga imah geus nyampak keur ngariung-riung para sidi jeung pamajikan nu boga imah geus mangnaheurkeun cai. Ibu Anah jeung tati oge terus bae ngadeukeutan nu gering. Nyah para sidi beunta rarat-reret kanu aya di dinya. Rohana geus datang. Tati mana budak? Nani ka dieu ka aki sing deukeut. Para sidi ingeteun ka incuna. Ibu Rohana jeung tati diukna beuki deukeut ka para sidi nu keur ngagoler dina samak saheulai di sisi bilik dianggalan ku anggala samak disimbut ku samping nu geus pinuh ku tambal. "Kang, gugah heula atuh." Ibu Anah miwarang hudang ka para sidi. "Ieu gara dahar bawa ti markas. Sangu jeung tahu make kulub heui gara ngan campur sanguna make kacang hejo." "Akang mah geus henteu hayang dahar Anah. Hampura bae akang. Tati sing sabar sing bisa mawa diri. Da Suherman teh lain tega ka maneh. Ngan manehna keur nandangan tugas. Panggilan ti Nu Maha Suci. Panggilan ti bangsa ti lemah cai. Geus nepi kana waktuna bangsa jeung nagara Indonesia leso tina dijajahna ku bangsa deungeun. Geus ninggang uga kana cacandran kolot baheula. Bapa mah ngan semet dieu henteu bisa nyaksian saterusna nepi ka hasilna Indonesia merdeka nu abadi. Hampura Bapa kumaneh Nyai. Ana akang hampura." Ngan semet dinya para sidi bisa nyarita ka pamajikan jeung ka minantuna. Panonna muralang kaluhur ambekan nyedak ngahegak para sidi geus tepi kana titis tulisna. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.